Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagara spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu deui sareng aki dina acara nu maneuh nyaeta dongeng pangmurah mana ti kandaga kidagara spesial YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi sadayana dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Pabarinan kesehatan lahir sinareng batin dijemarkeun manah digambilkeun rezeki sarta ditebihkeun tina sagala rupi balai. Amin amin ya rabbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa nuaskeun hanca dongeng anu katunda. Nyaeta dina cariyos Jawara Gunung Burangrang. Urang nincak ka bagian anu ka-22 nya. Kumaha drasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Sadayana kieu medar dongeng pamirsa ulah hilap mangga kangge nu nembean manconya nu nembean ngadangukeun ulah asa-asa di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi eta beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kanu parantos subscribe atuh sadayana nu parantos subscribe, like, komen nya. Oge nge-share dongeng-dongeng aki ka medsos sanesna boh ka grup WA, Instagram, Telegram, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Sabaraha nyang kolong kana waktu surang kerja deui dongengna urang ngamparkeun deui sama kabujutanana parsamakna saur bajigurna sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Urang tunda heula carita yaya anu geus dibawa ka nagara siluman ku Mbah Jamrong. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan Ki Ade jeung Ki Yudi nu ngajugjug ka Gunung Halu. Teu kacatur di jalanna manehna geus nepi ka Gunung Halu malah geus meunang keterangan di tukang alas hulu yen manehna sok ningali aya jalma kaluar asup ka eta gunung ti mumunggang belah kaler. Demikeun waktu Ki Ade jeung Ki Yudi teh langsung ting kolebat ting corelat nuju ka punclut belah kaler. Kada kesrog nincak ka palataran hareupeun guha ari hiuk we. Manehna aya nu narajang. Si horeng Ki Mastani jeung Lodaya Las Cidaun geus nungguan ti kamarina keneh. Ki Yudi jeung Ki Ade kencang mundur. Kadiekeun si anak aing. Ulah wani-wani tapi ka nyiksa anak aing. Nepi ka wani tanggung ku sia mamalana dipodaran sia ku dewek. Ki Yudi geus ngagudu gamarahna manehna sarepet bae ngalugas badaugna tuluy ngagajleng ka hareupeun Ki Mastani. Kitu deui Ki Ade langsung mesat celurit badagna bari luncat narajang ka si Lodaya Alas Cidaun. Jang wadek sasarah kojor. Hiuk belentrang badaug Ki Yudi ukuri takis make leungeun kenca Ki Mastani. Atuh ngakebeg Ki Yudi reuas kacida. Teu nyangka yen nu jadi musuhna teh awakna sakitu geuning teuasna. Cilaka kawas kieu mah. Awakna geuning weduk. Teuas moal bisa katembus ku bakarang. Najan bajing ham-ham Ki Yudi tetap ngagunakeun badaugna pikeun narajang hiuk-hiuk hut jurus panca pangrecah dipetakeun ngarah kana 5 bagian awakna Ki Mastani trang belentrang. Badaug Ki Yudi kawas ngadekan besi wajak ting belentrang ting burinya ngaluarkeun kembang seuneu. Ki Mastani ukur nyerengeh manehna teuneng ludeung da make cincin badar besi ti Mbah Jamrong. Hiuk perep katuhu Ki Mastani ngatius. Maksudna rek ngadagor careham
Lagaday Kiudi ngalagaday awakna dina gerakan caringin rungkat bari ngahembatkeun suku kencana ngabangun jurus landak nobros gunung. Hiu cedak. Iga burung Kimastani kahanca nanggal pisan gigeg awak Kimastani ukur ngagigeg meusan. Satu nama nyebut deui narajang ka Kiudi. Ari kiade nu ngagapur kalodaya lah si daun geus teu make angkeuhan narajangna. Manehna ngamuk nguak ngawik ngahembatkeun pakarang andalanana pikeun gagancangan ngarubuhkeun si lodaya. Hiu. Celurit badag kiade nyawuk ti gigir. Rek megatkeun cangkeng gajeleng, lodaya ngagajeleng ka luhur. Bari ditulikeun ku ngahembatkeun bedog panjangna ti luhur rek meulah sirah kiade. Hiu put belenrang bedog benang katakes ku celurit balicat kiade ngabalicat kagigireun lodaya. Bari langsung nyewukeun celuritna rek nigas beuheung. Lep si lodaya ngelaok bari ngadiuskeun suku jebragna rek ngalak kana ka kempong kiade. Orokaya kiade ge teu cileureun manehna ngakulitik ka sisi bari langsung najehkeun suku katuhuna kana memuncangan jadi lawana. Hiu cedak. Aduh. Lodaya ingkud-ingkudan sebrut cedak. Awak lodaya diseunak ku kiade ngagunakeun jurus gajah hayang kawin atuh celang kalayang gedebut. Awak si lodaya lah cidaun macelang niban kana kaliki tepi ka peungasna. Kiade teu miceun kasempatan celuritna dihembatkeun rek ngabudal padil beuteung si lodaya tapi lodaya masih bisa hoja. Manehna kuat ngakirentel ngajauhan musuhna. Kiudi geus biji kesang badag kesang lembut ayeuna mah manehna anu terus-terusan ka dese. Sabab musuhna teu bisa teurak ku pakarang. Komo mun ngayonanana bari jeung lemor bisa-bisa. Tita tadi ge manehna geus rubuh. Geus meh beak jurus simpenan Kiudi kabeh dibudalkeun tapi Kimastani kalah tambah garang. Hiu. Bereup Kimastani ngarah kana dada Kiudi tapi sanajan bari geus leuseuh. Kiudi masih sempet keneh ngakiwar bari ngajeleng. Manehna ngahembatkeun badaugna rek narok tarang Kimastani hiuk cekuk peletok. Lain sirah Kimastani anu rengkah beulah. Kalah ka badaug Kiudi anu potong jadi dua. Syak cebet tajongan Kimastani. Ngacebet kana angen. Atuh solontot bru Kiudi namru kana rungkun saliara. Kuniang Kiudi hudang serog masang kuda-kuda deui Kiudi mapatkeun ajianana nyaeta jurus pamungkas tapak aji panglayungan. Tumurapna kana musuh awakna bakal leeh kawas beusi meunang meuleum. Dua dampal leungeun Kiudi rubah warna kawas warna layung koneng umyang. Sakalina dua dampal leungeun Kiudi didorongkeun barasat bae dua sinar koneng umyang ngabarasat ngarah kana awak Kimastani. Hawa panas telkap disebureun eta tempat cileger cekur. Dua sinar aji tapak panglayungan nanggal pisan nyamar awak Kimastani. Taneuh mancawura ka kebul mulek di mamana. Regang jeung dangdaunan anu ngiluk kahebos garing tarutung. Teu kebul geus sirna tembong Kimastani nangtung ngabadaga bari nulak cangkeng. Sababaraha bagian jubahna aya nu ngelun ngaluarkeun hasyeup. Ursa kidunya gak bisa sia deh ha. Kimastani nyakakak seuri bari sakilat ngacorelat ka hareupeun Kiudi hiuk cabrod dada Kiudi dihancak ku peureub katuhu Kimastani anu ngagunakeun atawa make cincin batu badar wesi. Lakatay kolosod bru Kiudi awakna leuleus lir kapas kaibunan manehna teu bisa hudang deui.
Halaman kasoran eleh ngadu jajaten ku dedemit Gunung Halu. Ki Ade anu masih padungdung jeung Silodaya barang ningali sobatna Namru gewat pindah ngagajleng narajang ka Kimastani. Sok curit nyeripit arek ngabedel punduk Kimastani belenrang punduk kakadek ku celurit kebeg Ki Ade ngakebeg sabamanehna heran. Ayeuna mah geuning musuhna jadi kuat dikadek teh barang keur hareugeun kitu teka tohian deui celebet pipina ditampiling ku Kimastani. Tetempuan Ki Ade ngadadak poek sirahna lieur awakna leuleus celik bae celuritna ragrag tina panyakelna. Daligdeug ungked salontod bru Ki Ade Namru patunjang-tunjang jeung Ki Yudi anu geus Namru ti heula. Cakakak Kimastani alias dedemit Gunung Halu teh nya kakak seuri. Wawa kawe ka jero guha Lodaya teu peuting urang sewakeun ka Mas Jamrong supaya kekuatan dewek tambah sakti. Ceuk Kimastani bari manehna mah ngaleos miheulaan asup ka jero guha. Peuting harita Ki Yudi jeung Ki Ade nasibna sarua jeung Yaya disebahkeun ka Mah Jamrong pikeun panebus kasaktianana Kimastani. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee Sadang Lajada kanca wargi sadayana anu mika memutkeun dongeng Sunda anu biasa atanapi tos marantinya ulah galeuh atanapi balanja online di Shopee atanapi Lajada. Balanjana tiasa ngalangkungan barang-barang nu dipajang di dongeng Aki. Mangga kantun klik we salah sawiosna angke saparan terus diklik pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lajada. Tos kitu mah pamirsa bebas kantun ngorehan bade balanja naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Hatur nuhun ka anu parantos ngeresakeun balanja ngalangkungan dongeng Aki. Hatur nuhun pangrojongna ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun urang keureueuh deui dongengna. Urang tunda heula carita Kimastani anu geus hasil ngalumpuhkeun Ki Ade jeung Ki Yudi bari disebahkeun ka nagara siluman Giri Kancana. Ayeuna urang guar lampahana Rahmat jeung Rohiman anu lumampah ka Sumedang. Namunan mangna di Dharmaraja menang sapeuting di Dharmaraja teh hisukna Rahmat jeung Rohiman nuluykeun lalampahan ka lembur Pangjeleran nu maksudna mah rek manggihan Nyi Tarsih anakna Ki Adma tua kampung lembur Pangjeleran. Wanci tunggang gunung basa Rahmat katut Rohiman tepi ka sisi lembur Pangjeleran teh. Tapi maranehna kacida rewasna sabab loba jalma lalaki ting bareretek lalumpatan marawa pakarang. Kang Sarju, naon ieu teh? Rahmat ngabedol leungeun Sarju anu kabeneran ngaliwat pisan hareupeunana. Aduh, kabeneran pisan ujang ka dieu yeuh. Di basa ujang angkat teh si daduk cabul teh ning. Datang deui malingan awewe urang lembur tos cilu korbanna teh tah bieu mah manehna ngiwat pisan Nyi Tarsih. Basa Nyi Tarsih ka tampian. Sarju nerangkeunna bari napasna ngahegak nyenen kemis. Waduh, kurang ajar ka mana dibawa lompatan Nyi Tarsih teh.
Rahmat tumanya deui bari ngeupeulkeun pereupna. Kabari wetan yang ka sisi cai Cipeles. Sarju nunjuk ke belah wetan. Hayo tuh gancang urang-urang. Rahmat tepak Rohiman maksudna mah ngodean supaya nuturkeun. Corelat plesat bae Rahmat lumpat bari ngagunakeun ilmu ngahampangkeun awakna. Dituturkeun ku Rohiman di satu kangeunana. Anjog ka sisi walungan Cipeles katempo Daeng Kaligata alias tapak api. Keur dikarepuk kurang lembur panghareupna diluluguan ku Ki Adma bapana Nyi Tarsi. Tapi meh kabeh teu manggap mulia. Sabab panarajangna teu aya nu mempan kana ilmuna. Datuk tapak api nu wedug. Kejeng saberut bae Rahmat asup ka tengah kalangan. Bari langsung ngajojokkeun Ramona anu ngawangun pamatuk manuk dina jurus saladinokrok. Rek nobros kana panona Daeng Kaligata. Ketemu lagi pendekar galau. Kitu nate bari rikat Datuk tapak api micieun beungeut bari ngacelepungkeun suku Kencana. Nu diarah gadona Rahmat ari leungeun katuhuna angger pageuh nyakelan awak Nyi Tarsi anu kapiuhan. Rahmat sakilat ngakiwar dina jurus ciler kasaatan tuluy namah ngadiuskeun tenggelan gugur gunungna ngarah kana tarang Daeng Kaligata. Daeng Kaligata ngajaul ka tukang juralit celek sukuna nincak batu sisi walungan. Sok awak Nyi Tarsi dicageun digolerkeun dina batu lempar nu aya di gigireunana. Manehna geus apal yen pangabisa Rahmat mah lain jore-jore moal bisa dilayanan lamun bari manggul Nyi Tarsi. Rengkerek weh Daeng Kaligata. Masang kuda-kuda ulin manca baruga. Ieu teh mangrupa ulin silat asli Bugis anu gerakana lir ibarat tarian tapi mun geus deukeut sasaran ngadadak gancang pisan. Hareuh kalah kajaipongan sia mah dasar Datuk kasabelan sia hiat. Rahmat ngajeleng luhur pisan. Bari langsung nejehkeun suku katuhuna ngagunakeun jurus heula ngagalaprak angger ngarahna kana matana Datuk Kaligata. Manehna geus apal yen panon Daeng Kaligata teh teu sawaduk bagian awak anu sejena. Tapi Daeng Kaligata lain jawara kamari sore manehna gancang ngagila ka sisi bari leungeun nenewak kana pigelang suku Rahmat dibarengan suku katuh anu nyabat kana cangkeng dina gerakan manarik sauh membuka layar. Geduk. Aduh, koleweng solontot bro. Rahmat labuh nyang saya dina akar kiara. Nempo Rahmat namru kecileng kolebat ruh iman maju ka kalangan. Tenggelan sodor kejo ngadius bangbaraan teu anta parah deui harita ngacebrot kana careham Daeng Kaligata. Biasana mah nu jadi musuh teh mun teu nyengsol carehamna aya wae hiji dua mah huntuna nu ropol. Tapi ieu mah kalakah ngenyot beureub katuh Rohiman teh ngampul malik kana cukang irungna pisan cekuk. Aduh. Rohiman mundur dua lengkah bari nungkup cukang irungna. Arah matana man, panona. Rahmat nyorowok kambejaan bari nguniang hudang deui. Kadenge gorowokna Rahmat Ki Adma jeung urang lembur teu cicingeun. Maranehna meh bareng narajang ka Datuk tapak api. Tilu bedaug jeung dua tumbak nyuruntul paheula-heula ngarah kana panona Daeng Kaligata. Daeng Kaligata ngawatek tapak apina bari terus ngagunakeun jurus pangalmuih pikeun mapag panarajang awakna lir di duruk ku seuneu ngentap-ngentap. Hus pletak pletok. Tumbak jeung badaug parotong racang ka mana-mani. Suku katuhuna metang ngabebad saha wae anu deukeut ka awakna. Hiuk-hiuk duk. Tilu urang nu nyekel badaug rebah. Nu saurang mah carehamna nyengsol dina bahamna ngalay getih. Ari nu duaan mah ngudupung katajong iga burungna.
Sewuk bedog Ki Atma nyuruntul. Kana panondeng Kaligata dina jurus turih wajib tapi daeng ngagiwar ka sisi bari ngepretkeun tonggong Ramona kana pigelang Ki Atma cebreter. Leungeun Ki Atma ngageter nahan ka nyeri. Kudu tonggong leungeun daeng Kaligata ngagaralang bari ngebuah dari si ajan tapak api. Celik bae badogna murag barang rek ditimpah deui ku datuk tapak api kaburu aya angin panas anu nyampeuk ngakulung awak daeng Kaligata. Manehna apal pisan eta angin teh angin Bayu Bajrana Rahmat. Gancang manehna ngajuralit ka tukang bari rek mapat jurus pamungkasna tapi karak ge manehna ajeg nangtung. Galiung, griuk kebut awakna ti banting kana lemah sabab Rohiman ngaluarkeun tenjrag jagatna. Hayawan, urang karepuk tah tuman, datuk cabul kitu mah kudu dipodaran euy. Rahmat kemanduan ka Rohiman ukur ungeuk tananing satuju. Geus kitu meh bareng dua jajaka sakti teh ngaluarkeun Bayu Bajra jeung 1000 lindu. Kabeh ngarah kana awakna daeng Kaligata. Daeng Kaligata ukur bisa pasrah sabab manehna teu bisa masang kuda-kuda pikeun ngayonan eta panaraja ngerieg lini gede ngabantingkeun awak daeng Kaligata. Disusul ku samaran angin Bayu Bajra anu nyapu awakna datuk tapak api. Waya! Badana daeng Kaligata ngacleng sawaura tumbak bari ragdag di tengah walungan Cipeles. Oleop kujubur krelep soloyong awakna kabawa palid ka hilir. Untung bujang kabujang dong kak, mun teu mah kumahanya nasib si Nyai. Ki Atma harita nyampeurkeun ka Rohiman jeung Rahmat. Nganuhunkeun bari terus muru ka anakna. Sanggeusna diubaran Tarsih teh lilir, nempo aya Rahmat dirinya gabruk bae manehna ngagabruk ka Rahmat bari hing ceurik. Kang mah mani tega ngantunkeun Nyai. Tos isin ku batur ih. Tu nganuhunkeun mah ka Kang Iman anu tos nulungan Nyai. Cek Rahmat bari nunjuk ka Rohiman. Tarsih ngalesotkeun rangkulanana seleundeuk ngadeukeutan ka Rohiman bari pok cumarita. Atur nuhun ya Kang. Parantos nulungan Nyai. Rep dua pasang panonan pateuteub saraya hiji rasa anu teu puguh pirasaeunana ting saria kana awak Rohiman. Kagarak pikeun manehna mah pateuteub antep jeung hiji mojang geulis kembang desa. Pon kitu deui sanajan bener hatena masih neudeun ka Rahmat tapi nempo dedegan tur keuretan beungeut Rohiman anu sarua kasepna jeung Rahmat. Rada kabengbat hatena Nyi Tarsih teh. Ayo atuh urang mulang ka lembur barudak. Utatu garotong kainya. Ki Atma mere parentah ka anak buahna. Geus kitu bring atuh kabehan mulang ka lembur pangjeleran. Wanci sareureuk budak di imah Ki Atma, Rahmat jeung Rohiman uplek ngobrol jeung nu boga imah. Nyi Tarsih ge sanggeus nyuguhan kopi milu ngariung di tengah imah. Papa teh melang ka si Nyai teh ujang, geuning kitu si Nyai teh jarah-harah wae ku jalma jahat. Mari nepi ka Mino diculikna teh. Kaayang mah ujang teh ulah hingkah balilahan deui netep we atuh di pangjeleran. Ki Atma minang saraya kawasna mah sabab melang pisan kanu jadi anak hiji-hijina. Kieu we atuh Pak, sawios pun rai wae Rohiman anu di dieu heula. Ya syukur-syukur atuh aya warisna ka si Nyai.
Ari abdi mah seueur keneh bujengeun ieu teh tapi ira-ira ge tangtos abdi ngalongokan ka palih dieu. Kumaha tah man satuju Rahmat teh ngiceupan ka Rohiman. Teu langkung saena wae. Abdi mah ngiringan wae. Eta oge pami bapa sakula wargi henteu kaabotan. Walon Rohiman lalaunan. Henteu atuh jang henteu kaabotan bapa mah syukur we nu aya. Sabab si Nyai bakal aya nu ngajagaan. Urang lembur ge pastina mah ngadukung pisan sabab lemburna bakal aman. Kian mah nyerengeh bunga. Temelang teuing ngaring-ngaringe Rohimana daek mah di dinya cicing saheulaana. Nyitarsi bareubeuh pipina basa ngadenge Rahmat cumarita yen sugan we Rohiman teh aya warisna ka dirina nu hardina meureun sugan ngajodo ngadahup ka manehna. Ieu teh pikeun Nyitarsi mah mangrupa tanda yen Rahmat teh ikhlas ridho ngaleupas manehna ka Rohiman. Anu mana we pikeun aing mah da sarua kasepna ieu. Sarua gagahna sarua bageurna. Teu meunang Kang Rahmat ge aya gantina Kang Rohiman. Kitu gerentes hatena Nyitarsi bari sirahna ngeluk curugna mah ngome tungtung baju. Menang dua peuting Rahmat ayana di Panggeleran teh sanggeus maheutkeun ka Nyitarsi yen cintana masih berat ka mawar bodas jeung Nyitarsina oge narima ikhlas da geus aya gagantina nyaeta Rohiman. Atuh kenceling bae Rahmat ini tujuanna rek nyusul mawar bodas ka Gunung Burangrang. Ari Rohiman sawatara waktu mah cicing heula di Panggeleran. Jaga-jaga bisi bae daeng kaligata teh datang deui ngiwatan wanoja lembur. Dina kayan kitu. Torojol aya nu datang, saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ini deh. Ngider teh ieu mah panungtung we. Geus kaburu sarare da geus kaburu tengah peuting. Pamiarsa sok borong we atuh nya da ieu teh waktosna ieu teh kabujang seep. Ini deh. Pohara pamiarsanya kuno rojalna bisarwi itu urang cekapkeun heula dongengna duwi ka dieu atuh bagian ke-22 cagurang teu neuneuhan leum sieum gesan sampeurna wangtuna dihanjuang siang gesan laeun. Hatur nuhun kasadayana parantos sadia mancu sadia ngadengkeun sadia ngarojong kana padaran dongeng aki nami bungkur heula sakitu heula pangitun ka pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.